Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana tebakeun deui simkuring Nunung Nur Hamidah salaku moderator ti kelompok 5 bade ngeunaan tradisi hajat bumi. Tepangkeun nami abdi Aldi Seni Febrian ti nomor absen 4. Tepangkeun nami abdi Siti Rahayati ti nomor absen 332. Tepangkeun nami abdi Nali Agustiani ti absen 24. Tepangkeun nami abdi Febri Nagiroja di nomor absen 12. Tepangkeun nami abdi Johan Adriana di nomor absen 17. Tepangkeun nami abdi Dede Sulaiman ti absen nomor 10. Tradisi hajat bumi asalna ti Jagabaya di Ciamis. Biasana tradisi ieu dilaksanakeun pikeun ngilujeng tahun baru Islam atawa sataun sakali dina awal bulan Muharram. Leuwih lengkepna tradisi ieu teh wujud rasa syukur para patani desa Jagabaya ka Gusti Nu Maha Suci kana hasil tatanen atawa hasil bumi. Dina prosesna ieu tradisi bakal ditandaan ku ngumpulna warga di hareupeun balai desa atawa tempat ngumpulna tuluy mawa hasil tatanenan sapertos buah, kopi, bubur, sarta oge rupa-rupa ciki dahareun anu dibawa tuluy dijadikeun sasajen jeung didahar ku para sesepuh. Prosesna dimimitian ku ngumpulna masyarakat di hiji tempat tuluy unggal warga mawa hasil tatanenan anu geus diolah atawa henteu. Nalika acara dimimitian warga desa bakal ngamimitian ngaraosan hasil anu dibawa saanggeus eta. Tokoh agama atau nu disebut sesepuh baris ngalaksanakeun ritual ziarah ku cara ngagantung ngahasilkeun di hareupeun pakarangan jeung diganggang imah jalma. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ti kelompok 5. Wassalamualaikum